Ulah sok dipupusingkeun sadaya tos ditakdirkeun mun memang bagean anjeun pasti datangna ka anjeun. Kitab Al-Qur'an nu agung nyaangan ka jalma luhung nyarios Allah nu agung rizki kabehan ditanggung. Teu aya rizki anu hirup manusa jeung makhluk hidup angin rizkina dicukup ku Allah saumur hirup sing ridho kana babagean sabab eta kawajiban ulah sok ambek-ambekan mun keur saeutik bagean ulah sok dipupusingkeun sadaya tos ditakdirkeun jodoh pati bagja anjeun kabeh atos ditangtukeun ulah sok mimikiran anjeun kana nu tos diseratkeun ka Allah geura sanggakeun sadaya pangarep anjeun ulah sok dipika sedih naon anu nyieun sedih sanaos karasa perih supaya anjeun teh merdi bahem ku anjeun kaperih sumputkeun eta kasedih sagala nu nyieun perih aya ubar anu mati moal aya dina ubar iwal titawakal sobar Allah nu masihan janglar ka hambana nu kasamar sobaran eta kanyeri anu merih dina ati pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah pangeran sajati anjeun sing bisa nyumputkeunna naon anu pisedieun anjeun sing bisa nempokeun naon anu pibungaheun sanggakeun eta sadaya ka Gusti Allah Ta'ala eta nu langkung saena tibatan anjeunna langsa
naon anu tos dialaman sing jantenkeun palajaran kangge urang supaya henteu nyalahan eta kabeh ge babagean perjalanan kahirupan sangkan hirup pangalaman tiasa nganasehatan ulah sok garoreng sangkaan kana takdir ti Gustina kudu sing sarae sangka kana kodo jeung kodarna moal ayana masalah lamun teu aya hikmah moal ayana ujian pasti aya kabagjaan sanggakeun eta sadaya ka Gusti Allah Ta'ala eta nu langkung saena tibatan anjeunna langsa naon anu tos dialaman sing jantenkeun palajaran kangge urang supaya henteu nyalahan ulah sok garoreng sangkaan kana takdir ti Gustina kudu sing sarae sangka kana kodo jeung kodarna moal ayana masalah lamun teu aya hikmah moal ayana ujian pasti aya kabagjaan moal ayana ujian pasti aya kabagjaan. Nyandak gantar ka Sukabumi ulah hilap salam komentar supados manjangkeun silaturahmi upami kersa mangga di like share subscribe channel Gailan Mahdi. Assalamualaikum sampurasun.